Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Pamajid bari ngenyang leungeun Nyisari jeung Agus teu malireka anu keur cekcok, terus we ngarincid maksudna marek terus baralik. Diteruskeun lalajo oge percuma ngadon diributkeun batur. Rumah sanja Baraya, Suryanya kakak bari nu Nyi Ipah. Leos we nuturkeun Pamajid. Memang geus kita dimula mahena teh ngincar ka Nyi Ipah Nyisari. Ngadedempes tukang ngeunana bari tepetot ngareretan. Hanu matak barang torojo karena bari nemongkeun lelewa anu aya karepna ka Nyisari pikeun mehna mah geus cukup ngadatangkeun hiji kacengenahan kana hate. Asa dikecot ngeunan. Lamun ke lagu Dorima nyiapna tikungan begitu nya. Komo ieu mah ti kenca jadi kecotna teh. Boga rasa-asa aya saingan. Karena barang mireungeun sikap Surya anu ngandung panghina ka dirina, ngagentak maehna nuturkeun. Teu kalis dicaram ku Waidarma katut adi-adina tos we maehna mah ngagedig. Hatena ngenta blendik yeuna dihampas diceceleh antep-antepan ku jelema saliwat papangige kakara pisan harita. Anjog kanu ti iseun Surya kasusul. Pamajid ngungkug rada beh jauh sedengkeun karena terus nyeredeg ninggalkeun Widarma katut adi-adina bari hatena pinuh ditapuk ku rupa-rupa perasaan. Salian ti ngarasa panas meunang panghina oge hatena ngarasa hariwang. Bisi ieu jelema teh aya maksudna anu teu hade ka Nyisari. Pangna manehna nuturkeun oge pasti aya naon-naonna ka Nyisari. Oge mun seug nitenan kana caitanana teu mustahil lamun taya karepna ka Nyisari. Daguan Baraya karena ngagero bari napasna mangahega. Oh, aya naon? Aya naonnya? Surya ngegentak malik. Memang mahena geus boga rasa yen dituturkeun. Eta caitan Andika rasana teh teu beda we ti congo pedang nyuruk angeun karena bari ngarandag yang hareup ka Surya. Ari kitu ngarasa teu ngeunah Andika teh. Surya morongos. Nya puguh we. Sanu ngeunah dihina batur. Tambahan atuh ayeuna kudu kieu yeuh. Surya bari nemongkeun peureupna. Patalakuna nguak nakar. Nah rasa teh meni gede hulu nakar sia teh. Gablek bangabagug naon dinya teh. Wah balik-balikanan hulu si lain. Manu ku sagede paok sia. Tamahan kieu ya. Surya bari ngaheumbatkeun peureupna rek mapeg sirakarna. Kurang ajar sia disabaran teh. Nah, kudu parpisannya ieu jelema. Karena kalawan sakilar pisan. Ngabalieurkeun beungeutna sarta teu antaparah deui. Kaprot we dampal leungeun anu geus meber teh ngahanca beungeut Surya dina gerakan gurame ngabinti. Aduh, gelo sia kula azan. Naon teh? Surya ngadang heungak beungeutna muringis. Nafsuna jadi tika 10 boga rasa kapiheulaan babar. Maehna anu reka bentur hulu kalah beungeut tadi bintih gurame. Bari teu ngomong di manehna
kibrigen awakna bari ngajatkeun sukuna rek nejeh ke kemplong. Poro kaya karena nyaho ringeus. Rikatna kilek nyelong bari mapegeun peureupna kana dampa suku lawat. Tapi kalawan kesit pisan Surya nerik di sukuna. Sakilat melesat kagigireun karna bari ngababukeun dampa leungeunna kana punduk anu jilawat. Karena teu kira-kira ngaranjugna ngagentak kabelirkeun beungeutna. Tapi geus lieur teuing dampal dengan Surya anu disagigirekeun ngacedak kana pundukna. Anu antukna karena ngajongjolong. Rikatna jaul ka tukang pikeun nyingkahan panalajang lawan anu pasti bakal ngahanca deui. Hiji-hiji waraya. Alah jamak sakitu mah. Karena henteu kebat nyalitana lantaran peureub Surya anu ngahiuk rek ngahanca sukang irung lop karena dina gerakan sero nyusu. Anu saterusna ngaborengkal ka gigil bari nyamberkeun dua curugna dina gerakan cala dinoktrok rek nobros iga burung. Surya surti igana diancam bahaya. Sakilat ngarampod badana sarta kawak dua curug karena ditewak. Tapi anu maksudna rek dipiteskeun ngadadak ngaleungit tina ramesan dampa leungeunna. Anu saterusna leungit ramo timbul siku anu teu ngisi deui ngadon nyato kana gadona. Anu antukna Surya ngadangheuk dewe lantaran gerakan siku teh kacida cepetna. Tacan ge bisa malesna rajang. Jurus-jurus coba genit hasil ciptaan bapana pribadi. Geus ngajogok deui kana hulu angeunna. Tapi Surya benar-benar kuat bari ngajurung kunung teh nahan ka nyeri anu nyelek kana angeunna teh manehna ngarontok sirah anu jilawan. Maksudna mah rek niteskeun beuheung kana ngalegot bari ngagerak kedua leungeunna ti luhur. Nyuaikeun dengan anu ceri musuh anu saterusna ngahanca dua gigir musuh. Tapi Surya eleh rikat bareng jeung ngahiatna dua dampal leungeun lawan rek kahanca dua gigirna. Dua dampal leungeun mahna oge ngahiuk dina tenggelan kepeng ngahanca dua puhuci lawan. Anu akibatna hebat oge. Surya ngadadak mati ngadeg sedengkeun karena awakna ngabangkieum lungleng katulengan. Anu antukna dualana oge pada-pada ngakedebut ragrag babarengan. Direungeun Surya ngajoprak. Nyipah ngagentak muru bari ngagero. Widarma bareng jeung mirah katut Nyi Umi nya kitu keneh. Celuana nama luruh kakarna. Tapi nyakitu puguduana oge lain jajaka ada. Masing-masing ngabogaan kakuatan anu beunang disebutkeun hebat oge. Surya jeung karna geus ting jarijeg. Bari masing-masing geus dilimputan ku nafsu anu ngagugudug. Surya teu ngalobakeun diomong serepet we masak bedogna. Kana mah puguh ge lemor malah ruyung kawungna oge diteundeun di imah. Lantaran tadi oge ngan sakadarek ngalanto kagolodog. Direuneuh lawan geus masak bedog, manehna ngajegat dina sikep sayaga hatena geus buleud moal rek ngejati pakalangan sanajan musuhna ngagunakeun siih. Hiu bedog Surya nyerepet. Seseukeutna rek nigas beuheung, datangna nyempog ti gigir. Karena ngagentak kalapkeun badana anu saterusna luncat ka gigi dina gerakan bajing luncat. Brok! Peureub katuhuna ngahanca pigelang lawan.
tapi tengah datangkan pengaruh naon-naon. Surya tagen bari bedogna nyewuk deui seperti tadi. Sakali ieu mah karena ukur munur sababaraha lengkah. Ngukur sakumaha panjangna bedog anu jadi lawan. Heu, bedog nyuruntul hareupeunana. Sarubak dada. Bok! Leungeun kancakana ngahancat tongong leungeun lawan anu keur nyekel bedog. Nah, ari kulawi teh kalawan teu disangka-sangka baraya gerakan bedog jadi robah terus nyuruntul rek nobros dada anu meratna ka kana lain di ngaranjugna. Ngejat geus taya dangka. Loncat sumawona anu antukna pros we congo bedog teh nembus badan karna mani parapisan. Bareng jeung ting jalaritna Nyi katut mirah. Salah saurang anu keur galungan teh badana ngagaleong, anu saterusna ngageblak nang karak bengkang. Baraya Cakra saurang oge taya anu teu melohok. Panon moloto tegiceup sakrejep oge. Mireni hiji kajadian anu di luar sangkaan. Nu disangka bakal ngajongkeng teh karena lantaran silik iga burung nakat tobros ku congo bedog nepi ka parat. Tapi nah anu ngagedebutna Surya ngabebengkang dina taneuh sedeng karna sorangan ngajanteng ngabedega nulak cangking ti sakrakara. Bidarma anu pangheulana hiwir tina kakaget jeung karewasna. Gewat ngagajeng kareupeun sobatna. Teu naon nanya hari weus-weus. Karena teu malam mehna ukur nyerengeh. Bari ngararet kamirah jeung Umi anu riuk beungeutna masih kene limpudan ku rareuwas sarta kakagetna. Reuwas meureun anu jadi lanceuk kacurug bedog nepi ka maranehanna ting cerit. Acerit malatan langit, ngocat malatan jagat, tapi satu ngarasa kaget lantaran anu ngagedebut nama ngadon musuh. Pamajid anu harita milu nyaksian bareng jeung Nyi Sari katut Agus anu lumakuna teu kebat kanegu anu galungan. Sanajan tadi mah pamajid teh ngaranjung oge, tapi barang tetela karena geus salamet pamajid ngaranjung imut. Sabrehna oge geus kajudi. Waktu tadi karena dirojok ku bedog teh dina nyingkah panalajang lawan anu memang geus kacida nyampeukna, manehna geus hasil bisa ngayakeun tipu daya anu kacida hebatna. Anu antukna lain bae Surya anu geus bisa katipu atah-atah dalah anu nempokeunna oge pada kabobodo ku teten joalana sorangan. Memang ke waktu bedog Surya nyebuk karena anu posisina geus kapepet teu bisa ngejat. Pikiranna mah teu leungit. Bareng jeung nyuruntulna songo bedog kana rikat kageserkeun suku sajengkal kagigir bari mukakeun kelekna anu antukna bedog Surya jadi nobros tempat anu kosong. Dina ngalingkupna di kelekna ngadempet bedog kalawan ngagunakeun tanaga sapinuhna. Sedengkeun dengan kasukarna anu dampal geus muka ngacidak kana pigelangan dengan lawana anu masih keneh nyekelan bedog. Hiup ca cuat jurus cibageunitna hancak gado Surya. Anu akibatna Surya lain bae leungeunna ngerepeng sarta bedogna lesot. Oge awakna ngacengkang sarta sirahna ngadangheuak. Ditimpah deui beuteungna dijejeg anu saterusna Surya ngalungsar nang karak di pakalangan. Leungit budi ilang jaya ngacoprak teu walakaya. Di sanghareupan ku karna anu saceuk oge teu boga maksud neruskeun hancang ngabinasa. Lamun niat mah piraku teu samemena sasat musuhna geus teu eling. Kataya pamajid nyampeurkeun lalaunan.
karena ngareret ngagentak manehna nyamperkeun sarenge ngajak Seri mawur anu pinuh ku kaera boga rasa kapati kacing cirihi ributan sasat merebutkeun paisan kosong anu alatana mah teu sapira cetek remeh teu pantes kudu dijieun rebut atau dijieun ribut. Pak pokna karena solana lalaunan teu beda weti anu ngaharewos reet kasari anak itu kangen pamaji kalius karena niceun reret panona ngakiler ka adi-adina disampakeun ku bilir-bilir anu ting rarenyu kalius deui karena ngabarengan beheungna anu murid yang hareup ka musuhna anu ngajoprak keneh ayeuna mah ge dising hareupan ku Ipah anu campogo gigireunana bari burebut ku Cimata. Kakak emut kakak emut Ipah bari ngusap-ngusap sirah Surya emut kak Cipanon anteureun-eureun terus murebut kabasihan beungeut Surya anu keur peureum lantaran kapaehan reet Ipah kakarna anu harita keur nempokeun ebre sanajan panon Ipah beus basuh tapi sok palona mah mani hurung geus sinar-sinar kaceceb sabagai pangparatan hate anu ngakedur nyong ka panas jeruun dadana rasa anu pinuh ku tekad hayang mang malaskeun ka nyeri mulangkeun ka hayang ka jalma anu geus ngakaya ngaroga hala ka Surya dulur sapagurona prok dua pasang panon diadu mun anu saurang pinuh ku sinar anu ngabratuk tapi nu saurang mah sinarna ngagali menglemut anu semu-semu linduh ieuh anehna sinar anu hurung teh ngadadak surem ngariuk alum teu beda we Cipanon poe anu keur ngabretrak panas ngadadak ieuh atawa ieuhku nyurung kuina mega hideung rek deui Ipah ka Surya anu harita kakarangul sikusi Kak kadenge deui sora Ipah lirih bari ngusapan tarangna Surya Brai panon Surya beuntak rucang riceung teu beda weti anu geus hudang sare korejat we maena hudang reet ka Ipah reet ka karna ngan sakedeung ngahuleungna sanggeus jejeg deui ingetanana jurung kunung meh nangtung reet ka karna sok meh nanjang hareup sapinuhna panona nyureng hasilna atawa halisna kalidut kusut dibarengan ku napasna anu ngahegak nambah-nambah seremna kajaan beungeutna bakatut hasil ulah waka gede hate sia kaula tata nu masa eleh baraya Surya satengah nyentak nah ari nu eleh nu kumaha cek Andika teh singso karena nanya sikapna waspada ngajega sapinuhna ngajor deuleu sia ngajolor bari jadi banusan sia nyawa papisah jeung raga badag tegasna geus jadi bangke sadeuleu kakara bisa disebutkeun eleh ngarti teu Surya tandangna teu renggot-renggot nah perlu kitu di antara urang duaan kudu aya anu ngalepaskeun nyawa karena hayangnya kumaha pamadegana Surya bogoh we deuleu sia teh oh ari sababna teu perlu di jeber beaskeun sia teh oh urusan anteu sapira nya ceuk Andika teu sapira sote sia teh plok tapi lain kaula anu ngamimicanan apaan terjadi soal sia pokokna mah Andika geus nyeri ka kaula pantang pikeun si Surya mah ngusap birit medasila balik tenyeun balik tungan ngarti sia teh henteu ha
Surya ngayakinkeun tekadna. Kapan geus tadi Surya? Henteu perlu diulang deui. Nah, tacan cukup atau kumaha ieu teh? Karena Malik nanya. Bogoh, tapi ngeunah diandai ka sia teh. Teu ngeunah pikeun kaula sia teh. Mikir atuh sia teh. Jadi kudu sabalikna kudu kumaha teh jadi lieur ka dina oge, lain kitu sia. Lain gitu maksud kaula mah. Sakumaha anu geus diterangkeun ku kaula dekeun kana saku teu jeung teh teh. Di mana salah geus jadi bangke. Kakara bisa dianggap beres. Nah, saya belet-belet teuing. Oh. Geus merebutkeun naon. Lah sia. Ngadenge caritaan kitu karena jadi ngahulang kawas anu bingung. Nyetep sakedeung kana panono jeung lawanna anu hurung pinuh ku nafsu. Ngakilara ka ipah anu nangtung gigireunana. Ieu mah teu beda we ti hurungna damar cempor anu mereka tetet lantaran kurang minyak. Reta Widarma jeung ka adi-adina tembong beungeutna bareureum karerab ku pok-pokanna Surya anu ngajak patelak angeus-angeusan. Red deui ka pamajid teu tembong reaksi naon-naon iwati riukna anu sangu-sangu ngagelenyu teu kateguh kumaha pimaksudna. Red kasari anu sangu-sangu nyumput gigireun pamajid. Ieu mah soalna besiga anu ngahucuhkeun. Tembong dina rindatna kawas-kawas nitah ngalawan. Panantangna Surya teh ulah diantep cinek lama ku dilawan kudu sing hareupan. Lain lebar ku nyawa Surya. Ngan asana teh lebar teuing urusanna anu kieu-kieu wae make kudu dijajadikeun. Karena kawasan setengah hate. Nah geuling sia. Bos siga notik buri andika teh sia. Ha? Peta lakuna karena benar-benar siga anu ngahajama panas. Karena ukur ngaluarkeun sorat tina irung. Tapi jelas buri raksot matana ngebrehkeun amarah anu ditahan-tahan. Ku kitu teh mah saha anu kuat ngadenge pok-pokana Surya anu sakitu matak nimbulkeun linu kana hate. Teu beda we ti anu dicocogan ku jarum. Kalawan teh ngelabakeun diomong karena anu memang kayaan dirina geus teu bisa ngawasa amarahna akibat caitaan lawan anu sakitu pinuhna ku panghinana sakilat mena loncat ka hareupeun Surya bari nyabrutkeun pereupna dina ulin Cibageunit. Tapi Surya nu leuwih heula bisa neguh kumaha maksudna karna. Manehna gancang ngleapkeun awakna dina gerakan pucuk awi ka tepak angin. Bareng jeung eta leungeunna ngahiup. Ngabuskeun jurus ku guru gunung rek kahanca careham lawan. Tapi oroka aya karena oge teh eleh rinceun. Sakilatna legot bae nakis panimbuk lawan. Ku leungeun katuhuna. Sedang leungeun kencanung tali mangrupa jurus Cipageunit sakedet netra geus robah jirim marupa hiji siku anu teu bisa dicegah deui ngacetluk nyatok gado. Bareng jeung ngadangheukna Surya leungeun karna anu tadi dipake nakis ayeuna ngahiatna gampleng kana beheung disusul tepus ku leungeun katuhu anu mentas dipake nyantok gado ayeuna mekar mangrupa timpugan anu ngahanca hulu disusul deui ku tuur karna anu memang geus manco. Nyatana dipake ngabeset dana Surya anu memang kayaan badana keur doyong ka tukang. Antukna Surya geus teu bisa naon-naon. Iwa tina gero bari meureumkeun panonna anu satulusna ngageblag nang kalak bengkang. Lumleng katulengan geus teu puguh rasa keuneunanan.
Beheung karasana asa pegat. Sirahnya nyautan tebeda we ti anu bejad. Geus boguh angen mah. Ditunya satakarna matak seueur tulok muro matak runyai dedeleuan. Tacan cukup kene Surya karena balik ngajega merong ka anu jilawan. Surya benar-benar kuat ku kitu teh mah mahna teh beunang disebutkeun hiji-hijina ahli waris Bah Jagur anu dicadangkeun pikeun ngaganti manehna sabagi hiji jawara ti ujung kulon. Oge Surya teh dijadikeun andalan pikeun anu jadi bapa. Dina enggoning malaskan nyari kanu jadi musuh-musuhna. Sok asa teu kahati lamun ilmu panamu Bah Jagur teu nampok tumplek ka manehna. Ajian batu karang anu taya bangsana dina kaampuhanana. Asa mustahil mun ayeuna teu kapimilih ku anakna nyaeta Surya. Ukur ngagodegeun sirahna Surya ngagentak deui hudang sanajan bari muncang kana leungeun Ipah. Anu barang Surya ngagedebut oge mahna gancang muru di barengan ku jeritna. Jerit leuwih anu teu lepas tina rasa reuwas jeung kahariwangna. Kumaha Surya? Geus cukup atawa tacan ieu teh? Karna ngasongkeun di pananyana. Panonna teu lepas mencolong kanu keur rumangieun. Kayaan badana setengah ditahan ku Ipah anu nangtung di direunana. Kudu aya anu jadi bangke heula sia, kakana aing puas, tok sia ah. Kalawan teu disangka-sangka badan Surya anu katinggalina geus teu walakaya teh sakilat melasat ka hareup, dua ramot curugna geus meber rek nyolok mata. Nah, bener-bener bedegongnya si Surya. Karena rikat mundur nyerong nyelabunyi, ngarobah kuda-kudana. Bedegong cek si lain saprok. Surya ngagentak ngarobah kuda-kudana nalik leungeun katuhuna anu saterusna masekon mangrupa siku anu rek nyatok gado sedengkeun leungeun kencana tetep ngaheat bari ramo-ramona ayeuna mah geus mebel kabeh. Maksudna mah arek negas beuheung. Sabodi andika diladenan Surya. Ari kekeh teuing mah. Sok lah karena ngacerat cingkrak jakuk suku katuna ejeh tuh anu jilawan ayo anjing lawa bang saya lah untung kalau kanu setel jejak sih kamas kuda sana. Surya ngaranyug kadipu ada ku gerakan anu jadi musuhna ngagentak narik sukuna anu katuhu babarengan badana malika karna rek nekuk punduk atawa rek mapag hulu anu jilawan sedengkeun dampal leungeun katuna ayeuna mah ngaheat rek newak dampal suku lawan anu meuntas eunteub dina tuurna. Tapi karena teu eleh deet sakilat larik sukuna bari ngakilekeun sirahna leungeun kencana ngaheat rek meupuh pikelang leungeun Surya sedengkeun leungeun katuhuna dipake nakis dampal leungeun musuh anu ngahiup di luhur mangrupa hiji ancaman anu teu kurang-kurang madak bahayana. Takuk leungeun karna jeung Surya diadu. Mun karna mah ukur mundur sababaraha lengkah tapi Surya mah nepi ka ngajaul ka tukang anu antukna ngagebruragrag. Pikeun anu nyaksian mah geus bisa ngukur kumaha tandinganana tanaga anu kapimilih ku karna jeung Surya.
cukup disangsrikeun deui karena aya di saluhurna. Labuna Surya kabeneran kadeukeut bedogna anu tadi kagungkeun. Coba diomong di kopel dicokot jereg-jereg ka hareupeun musuhna. Leuwih garang ayeuna mah katempona lantaran geus nyekel di pakara. Dicik sama Surya kalakuan teh kawas bebelit di darma mun delipan lamun cereng. Lamun karena teu sieun ngambek mah manehna geus hayang celeng we luncat pikeun nandingan Surya. Tapi Surya teh malih ieu ka anu nyarekan bari ngagero manehna ngacoelak rek nyambar beuheung. Karena sacukup ge teu ngejar manehna ukur naon teh ngarendekeun badanna saeutik bari ngakilerkeun sirahna. Bari ngagerakeun ramona anu memang kakarna teu beda ti beusi ngaheak rek ngetlok ti gelang lawan. Tapi Surya rikat ngarobah gerakan bedogna. Ayeuna mah tungtung bedogna nyuruntur rek ngababad ke kemplong nu datangna nyerepet ka gigir. Kana ngalegotna jauh ka tukang nyingkahan sesegita bedog. Tapi tacan oge maehna ajeg nangtung. Tungtung bedog ayeuna